Masak jantung hati, kuah santan. Assalamualaikum Baraya. Tah ayeuna teh rek masak jantung hati, jantung hati jantung cau Baraya. Meme dipasak teh tah ieu teh urang dikulub heula, ieu teh kulub sinasak tah ieu bumbu jantungna bawang beureum, bawang bodas, muncang, terus ieu deuk pasihan ladaku, terus we urang blender. Tah beres blenderna ieu gerang geus asak anu tadi panguluban teh urang jahit wae Baraya kana wadahkeun. Ieu teh gunana dikulub heula teh ngarah kaluar geutahna, teras ieu urang ngadamel bumbuna, bumbu anu tadina ngablender urang tumis heula. Tah terus dipasihan aromatik, salam, sareng laja ieu teh dikongsrang-kongsreng deui Baraya dugikeun ka seungit, dugikeun ka asak bumbuna tah lamun tos asak mah urang pasihan bawang daun we ieu teh. Ieu teh masakna teh rek di sayur jadi dicayana rada seueur, terus we ieu teh leubetkeun si jantung hatina, terus naon seasoning nya, biasa we seasoningna mah sesuai selera Anda, terus ieu dikasih santan, dikongsrang-kongsrang lagi. Jangan lupa cicipi rasa Baraya, kalau udah enak ya udah. Terus ieu anu terakhir pasihan tomat sareng cengek Baraya. Kungsrang-kongsreng lagi, tah tepikeun ka ngogolak ieu. Nah, udah beres mah, ayo ambil nasi, mari kita makan Baraya. Sebagai pelengkapna ieu teh tadi teh ngagoreng teri. Sok mangga geura rikuk resepna Baraya. Assalamualaikum.